Sep, hari si Adul can datang? Can bos, cigah nama can nyaring. Soalna penting begadang jeung Asep. Emang begadang terus naraon hari si Laing? Teu naon sih bos, cuman penting si Adul datang ke imah Asep. Ngan seukur ngopi hungkul, bari obrol-obrol. Aduh gawe teuing. Justru ku eueuh gawe bos. Bos, kumaha jeung neng lihat teh bos? Aman? Aman atuh. Eueuh nu teu aman jeung dewek mah. Sigana dewek jatuh cinta euy. Sarua bos. Sarua naon ari si Laing? Sok tuturut muning ari teun teh. Sarua tuh bos. Asep oge kerja tuh cinta. Jatuh cinta ka saha si Laing? Kanu bohai bos. Pokona mah bahe naon erkom. Lir ibarat gitar luar nagreg. Wow. Kumaha si Laing weh? Nu penting si Laing ulah poho kanu gawean. Nya tuh bos. Bos. Pasar kumaha erek dilaratan wae duit keamananana. Nya heueuh atuh, pan eta geus tugas si Laing jeung si Adul. Siap bos. Pokona mah datang si Adul, Asep langsung ke pasar. Alus. Ayeuna si Laing tungguan si Adul di dieu. Dewek erek kana liah heula. Siap atuh bos. Hati-hati di jalanna bos. Hai si bos. Cigah narek apel kaneng lia. Aduh, maknya. Dewek kudu cicing di dieu sorangan. Nurutan gitu dewek. Dek nepungan si Denok. Neng Denok, neng Denok. Neng Denok anu montok. Neng Denok, neng Denok. Si nyangsang tukang seng katanga si liang hong boga kabogoh si momoni cipok. Si cengli kabitaeun hayang ka cipok. Ku cipok dibejakeun ka si nyangsang. Lia, Nok bade ka mana? Boro abi bade ka bumi enok? Iya bade ka warung, bade ngagale sabun. Hayu atuh bade ka bumi mah. Nya meni hoyong ngobrol atuh da. Tak aya rencang ngobrol. Bade ngobrol naon? Meni raluas enok mah. Nya pokona mah hoyong ngobrol. Lami kan teu curhat. Nya hayu atuh orang ka bumi. Ka warungna moal cios. Kayak deui lah da gampil. Tapi lagi ngagale sabun hungkul. Oh, nya hayu atuh. Hayu. Cai mulang, cai malik, cai ngocor ka astana. Bingung mulang, bingung ngebalik, si playboy neangan mangsa. Aduh, pokoknya mah poe ieu detik ieu kudu panggih jeung Neng Marni manya ali emas, kalung emas. Aduh, menya Neng Marni teu bogoheun. Pokoknya mah Neng Marni poe ieu kudu narima cinta Bos Herman. Hei deuh. Neng Marni, aduh. Si nyangsang tukang seng katanga si liang hong boga kabogoh si momoni cipok. Si cengli kabitaeun hayang ka cipok. Ku cipok dibejakeun. Nok, saha ieu? Bisa merenok. Bisa naon Kang Herman? Bisa we. Nok, bisa naon? Ieu jalmi teh nah bisa-bisa wae. Duka atuh nok gitu terang. Kang Herman, bisa naon ieu teh? Bisa-bisa we. Bisa-bisa wae atuh nepangkeun Neng geulis.
Bos Herman teh tinggal atuh ali kalung ge sagala mas. Ayo pamit neng namina saha? Abi, Lia, Akang. Lia? Aduh, Lia. Nih cocok pisan sampulur kieu bodas. Ya Allah jeung Bah Heno. Lepaskeun atuh Kang Herman, meuni teu kaop ningali nu heran. Kunaon aya no cemburu? Bahaya atuh dah Herman mah. Bujangan keneh. Bujangan sih bujangan, tapi ulah lila nempangan tangan teh. Ada cenok. Sanes buaya abdi mah jalmi. Ngartos teh jalmi. Tah ieu bos Herman teh. Nu kasep. Neng geulis. Aduh. Ieu teh neng geulis teh bade ka mana ieu teh? Bade ka mana? Bade ka bumina enok, Akang Herman. Hayu enok ah. Hayu atuh. Bade ka mana? Aduh. Ya Allah, ya Allah. Nya, cek mandi ge jalmi kitu dipercaya. Nya mah satadina we emutan sari bakal Robi. Preman jiga si Kardi mah mau robah-robah. Lalaki kitu dipercaya. Geus lah sari tong daek diajak di ku si Mang Kardi. Nya mar moal dina panakna oge sari nyeri hate. Ku tegana teh. Nah bet nitah anak buah nang Majik Sari. Nya omat sar, pokona mah kudu inget omongan Marni. Nya hayu atuh ulang langsung ka sanggar. Nya hayu atuh. Woi, panggih deui geuning. Rek naon? Wis, kalem atuh, tong ngagas kitu. Dewek malah naon, karena dewek keur bager ayeuna mah. Allah, terpercaya kabeh lalaki mah buaya. Itu gerak tepugu-pugu, naon maksudna? Hayu Ahmar beli kasiangan. Hayu, awas tongan sedikit. Waduh, untung dewek keur bager. Lamun henteu bisa-bisa rangsak tah awewe teh. Cang cincong si nyangsang jadi nepsong neneangan si cengli kacang kilung cangkilung bebeja kasih cuan. Kumarik di lapangan guys aya perkembangan. Sementara iya mah acan kan masih menunggu orang yang pas. Justru eta urang ulah gagabah, urang kudu sing taliti di lapangan supaya teu kaame maksud urang. Kumaha carana yen si masyarakat bisa ngajarwal tanahna ka urang. Urang percaya ka maneh Rik. Sok maneh neangan batur di lapangan anu bisa dipakai batur. Eker ngolok masyarakat. Siap kan? Alus. Dewek percaya kasih laing Rik. Sok gancang gerak ke lapangan. Siap bos. Erik langsung ke lapangan. Duh. Bingung dengan si Denok kamananya. Jabaning teu apal imahna. Eueuh jelema deui nya euy keur tanyakeun. Hek geus menggebu-gebu ieu hayang ka enok aduh. Mudah-mudahan we si Erik mampu ngolok wargana supaya tanahna dijarwal ka dewek. Sareng Kang Erik teh nya. Silaing deui. Kumaha geus dibejakeun ka si Kardi teh? Teu acan Kang. Aduh. Asep teh teu acan pendak sareng Bos Kardi teh. Duka ka mana tah Bos Kardi teh? Wah, kumaha? Emang aya naon kitu Kang? Ka Bos Kardi? Dewek aya perlu ka si Kardi. Ku kituna omatnya mun panggih bejakeun. Siap Kang. Ke upami Asep pendak sareng Bos Kardi, ku Asep dibejakeun. Alus. Muhun atuh Kang. Abdi pamit heula. Aya perlu. Mangga.
Asep bade ka mana Akang? Enok. Asep teh milarian enok. Tos kukurilingan. Dedeh teuing, pasti kangen ka enoknya. Numawi Asep teh milarian enok. Kangen pisan ka enok teh. Nok, naon bobogohan sareng si Akang ieu? Nembe bade. Akang kasep bade ka bumi enok. Aduh, Neng Denok. Upami tiasa mah tong ayeuna kumargi Asepna teu acan siap. Kumaha ayeuna mah upami urang jalan-jalan heula. Oh gitu, nya hayu atuh Akang. Nok mah kumaha dicandakna ku Kakang Asep we. Nya hayu atuh. Lia, nok mah bade angkat heulanya sareng Akang Asep. Engke deui we nya ka bumi nok mah nya. Nya. Har, itu gerak. Hayu atuh Akang. Si nyangsang tukang seng katanga si liang hong boga kabogoh si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka si nyangsang cang cingcong si nyangsang jadi nepsong neneangan si cengli kacang kilung bebeja kasih cuanki babaturan sobat dali si cengli si enen laporan kasih tejin si tejin nantang gelut kasih nyangsang si nyangsang leuwih nepsong neangan tejin nyangsang